بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis. Puja urang sanggakeun ka Gusti Allah Azza wa Jalla. Sarimbit kali pujina urang sanggakeun ka Gusti Allah nu Maha Suci. Tasyakur binikmah urang sanggakeun ka Gusti Allah nu Maha Ghafur. Ngalangkungan kudrah inayah izin di Gusti Allah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Puji syukur ka Gusti Allah urang sadaya tos tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok di ieu haflah. Dina raraga tolabul ilmi, dina raraga silaturahmi, dina raraga memperingati diisrokeun sinareng dimi'rajkeunna baginda alam baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadayana mesing kagolongkeun janten hamba Gusti Allah anu taat, amin. Kagolongkeun hambana Gusti Allah anu dipikanya ku Gusti Allah, amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha sadana ilaha illallah.
ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Duhai jamaah semua mari kita berkumpul menyanjung Nabi dan Rasul semoga doa terkabul La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Selawat kali salamna mudah-mudahan dicurah limpahkan dikocorkan dikecerkan kanggo panutan urang sadaya Nabiyana wa habibana baginda Rasulullah mudah-mudahan orang sadayana masing kagolongkeun janten umat baginda anu cinta ka baginda amin mudah-mudahan masing digolongkeun janten umat baginda anu dipika cinta ku baginda amin ya Allah ya Rabbal ya Nabi salam ngadeg sadayana ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi saudara salam alaika ya Rasul salam alaika salam alaika salawatullah alaika asraka kaunu bati'ajan biwujudil Mustafa wali'adil kauni unsur wasururun kantajadan Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam
marhaban marhaban falirabi kullu hamdin marhaban marhaban jala ya Rasulullah marhaban 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 ya Nurul Aini marhaban 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 jadal Husaini marhaban marhaban idhabana bi wujudil marhaban marhaban Mustafa Adi Muhammad marhaban 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 ya Salawatan deh, sadana. Aini marhaban 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 jadal Husaini marhaban marhaban Ya Rasulullah i'lan bika inna bika nus'al wa bijaiya ilahi judwa balighun maqsad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik. Tos. Kengeng saweranana. Kengeng teu anu teu kengeng nyuhunkeun deui kana nyawer. Siap kaos teu? Siap kaos teu? Al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusolli. Ari eta surga teh jeung kanikmatan eta surga dicawiskeun, dihususkeun, diperuntukkeun kanggo saha? Liman jang jalma-jalma yusolli anu maca nampak lamun sholawatan tong bari ngadahar papais. Halo ceu tos calik ulah urang kieu hadir dina Rajaban jadi ngondang laknatna pangeran, hadir dina Rajaban kudu ngondang rahmatna Gusti. Upami hadir dina Rajaban kedah tengetkeun naon eta ilmuna anu dihasilkeun tina peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi jamaah rahimakumullah. Saderek penata acara pengatur waktos anu kalintang pisan dipihormat tur mudah-mudahan diberkahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, amin. Para ajengan, para kiai, para ustad ustazah, guru-guru simkuring sadayana anu mudah-mudahan ditabih-tabih berkah ilmuna ku Gusti Allah, ditabih-tabih berkah kulawargana ku Gusti Allah, ditabih-tabih berkah milik rezekina ku Gusti Allah, tur diangkat harkat derajatna ku Gusti Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal aparatur pemerintahan dikawit kepala desa, Bapak RW, Bapak RT, tur pertahanan sipil anu aya di ieu wewengkon, anu mudah-mudahan aparat-aparat urang sadaya mesti dijantankeun aparat anu amanah, amin. Ya Allah ya Rabbal oge teu kakantun tadi mun telepat ngadangu aya sambutan tokoh masyarakat anu baris jadi pamimpin urang sadaya di masa depan, anu mudah-mudahan mantena mesti diberkahkeun tur ijabah doana, amin. Ya Allah ya Rabbal alhamdulillah dina wengi ieu urang sadaya kumpul ngariung di ieu tempat teu aya sanes
dongkap di bumi masing-masing kanggo ngalaksanakeun tolab ilmu betul. Leres teu? Tolab ilmu atau tolab sangu? Awas ulah pabelit ya. Lamun bener-bener rek tolab ilmu nah panon masih keneh wae kana bugis atuh. Man kharaja fi talabil ilmi sing sasajama anu bijil timbahna niat lempeng jang tolab ilmu fahuwa mangka eta jalma jihadun fisabilillah keur aya dina jalan jihad fisabilillah. Kumaha carana kaluar ti bumi tadi aoskeun bismillah, maos bismillah teh ngalengkahkeun sampean ku palih kanan kitu teh. Leres teh kitu teh akan memeh tolab ilmu ti bumi wudu heula ngalaksanakeun wudu heula teh tadi di niatan tolab ilmu teh tadi ngalengkah teh ngalengkah we pokona. Leres kadang sim kuring sok sedih nah kunaon rajaban tiap tahun muludan tiap tahun tapi masjid tetap kosong betul. Leres teh di dia kumaha asami we benernya maghrib 2 sab isya sasab subuh 2 sab deui imam hiji makmum. Kunaon make terjadi seperti itu? Ternyata orang ngayakeun rajaban, ngayakeun muludan, hadir dina rajaban, hadir dina muludan, hate teu tembus ka Gusti Allah. Ngantak pantes kurang disengsirikeun ku kaum kafir, disengsirikeun ku orang Nasrani jeung Yahudi. Cek orang Nasrani jeung Yahudi teu sieun nempo Islam anu berjuta-juta, tapi lamun subuh geus pinuh masjid ku orang Islam berjamaah kakarak Nasrani jeung Yahudi sieun. Jadi lamun urang hayang nempokeun kabagiaan Islam, kahebatan Islam, teu kudu ngorek-ngorek agama lain, kakurangan agama batur, tingalikeun bahwa Islam taat kanu jadi pangeranana. Salah sajina naon? Yarfa'illahil ladzina amanu minkum. Gusti Allah bakal ngangkat derajat jalma-jalma nu arariman di antara anjeun kabeh. Anu iman teh nu mana? Nu ieu ye, nu hadir dina rajaban insya. Nu kuduna wayah kieu tos bobo. Nu kuduna wayah kieu nonton TV. Nu kuduna wayah kieu aya nu geus ngeukepan. Wayah kieu aya nu geus ngimpi indah. Wayah kieu aya nu mikiran bisnis. Ayeuna mah kabeh kumpul ngariung jang naon? Jang mengenang perjalanan Isra Mi'rajna baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Akang iman ka Gusti Allah. Ece iman ka Gusti Allah. Iman ka malaikatna Allah. Sabaraha hiji malaikat anu perlu diimani teh ceu? 20. Nu bener atuh sia teh jawabanana. Ongko iman tapi nama teu nyaho malaikat anu perlu diimani sabaraha hiji? Coba nadongkeun. Jibril, sadayana hai malaikat Jibril tugasna naon? Malaikat Mikail pinter kena budak leutik tibatan ibu-ibu bapak-bapak komo loba nu ngahulang teu wau jeung Mikail ge orang mana? Malaikat Israfil naon ce tugasna? Hai malaikat Ajrail kudu wau jeung malaikat besi pas dicabut nyawa teh sopan ka urang sebab naon? Urang lagi tarang inget-inget ngaran malah kan wajib diimani. Ngantak lamun dina tawasul teh summa ila hadrati khususon Jibril alaihissalam wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir Raqib Atid Malik. Urang nyuhunkeun ka Gusti Allah, Gusti makhluk Gusti tah anu sok nyebarkeun rezeki ka abdi deukeutkeun, anu sok nyabut nyawa ka abdi masing bageun.
ulah dianggap sepele, urang meriweuh mikiran dunia teu mikiran bakal datang sakaratul maut mah. Jamaah rahimakumullah. Di mana-mana cenah urang iman ka Gusti Allah, mangka bakal diangkat derajat ku Gusti Allah. Ngan hese diangkat derajat kalantaran iman hese. Dalam kudu jujur mah bapak-bapak di dieu duhur pasti jarang berjamaah ke masjid punten. Aya nu alasanana sibuk dagang leres, aya nu sibuk tani leres, aya nu sibuk bisnis leres, aya wae nu sibuk wegah. Akur teh. Ibu-ibunya kitu kene ngaji mah rajin. Betul. Di dieu poe naon pengajian ibu-ibu? Dinten naon? Sok aya 90 jalmi. Hah? Aya 50. Rajin ngaji tiap majelis, tiap musola, tiap masjid didongkapan ku ibu-ibu, betul. Tapi nah balik di pengajian muka dari aurat. Ayo gitu. Beres ngaji dicoplokeun pertama naon, kadua nyoplokeun naon, ditukeran ku baju naon. Ngantak berat kategori iman teh akang. Ngaji ibu-ibu ka majelis taklim belum tentu iman. Komo balik ngaji ngomongkeun guru ngajina. Jam berapa? Ngaji ka majelis taklim balik karena keluar di majelisna. Lain minggu engke mah tong ngaji deui. Mun pas bagian ustaz eta mah urang tanggal lila ngomongna ge. Sok aya jamaah nu ngomongkeun kiaina ripuh hirupna sebab naon? Pegah barokah tuh menjadi guru. Ya sim kuring mah lain berarti sim kuring kiai yang dihormati, kiai nu di dieu nu kudu dihormati. Sebab naon? Di mana-mana aya jalma anu gering teu cager-cager nginum obat di dokter, ujung-ujungna menta cai ka kiai. Betul? Aya jalma anu kasurupan tengah peuting, berang tengah berang siang bolong kasurupan datang kaki. Leres teh? Aya nu reuneuh hese ngajuru orok teu bijil-bijil menta cai kaki. Leres teh? Tapi apakah aya warga anu mikiran daharna kiai? Ngantak hese kategori iman teh akang ulah babari ngaku iman aja. Urang kumaha tuh bisa meraih derajat tinggi lain tina perkara iman hunggul naon waladina utul ilma darajat. Jadi selain jalma nu iman teh jalma-jalma anu nuntut ilmu anu diangkat harkat derajat ku Gusti Allah. Ngantak nitip sim kuring di mana nuntut ilmu akang sing bener cara nuntut ilmuna ece sing bener tata cara nuntut ilmuna kumaha tartib dina nuntut siapkeun kopi siapkeun rokok kalepus bari ngopi bari ngarokok bari ngadangukeun eta tolak ilmu anu sahdu. Ngantak besi akang rek rokok ngarokok besi rek kopi ngopi ngan ngobrol montong sebab naon ameh ilmuna beun leres teh akur jamaah rahimakumullah. Dina perjalanan Isra Miraj urang sadayana menang oleh-oleh tina perjalanan di Isra jeung di Mirajkeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Gusti Allah nyatana parentah salat 5 naon cenah ari salat sod jalma anu salatna geus ditampi ku Gusti Allah. Ciri-ciri jalma nu salatna geus ngadedeketan kana bener. Mungkin bandingkeun jeung hirup akang sesuai teh yeuh. Lamun can sesuai berarti salat urang teh can ditampi ku pangeran teh. Kumaha? Sod sidqul qaul. Jalma anu geus bener salatna ditampi ku pangeranana pasti omonganana moal pernah ngawadul alias bener. Lamun A diomongkeun A, lamun B diomongkeun B. Eta jalma anu pengkuh kana salat. Jadi lamun aya jalma boh eta RW, Kades, RT
ustadz sekalipun, kiai sekalipun, ongkos sok sholat tapi masih kena ngawadul, mangka berarti sholatnya marduda, ditolak ku Gusti. Fakuluman bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu siksa jalma emma ibadat jeung ilmuna akan mangka amalna ditolak teu ditarima ku Gusti Allah. Tung. Jadi di mana-mana aya jelema ongkos sok salat tapi ngawadul omonganana berarti salatna marduda. Ditolak seperti topok butut bakal dialungkeun kana wajah ku Gusti Allah. Kantak nitip simkuring akan ece. Jangan biasakan berbohong dengan hal yang kecil. Salaki ulah ngawadulan pamajikan. Lain bener ece ge ulah ngawadulan ke salaki. Biasanya salaki menang duit 100.000 ngaku 80.000, nu 20 disempilkeun dina lepis nu leutik jang meuli eupan. Aya nu kitu? Hadir jelema di dieu teh. Awewe ya kitu keneh akang. Mantok ke pengajian cikan soleha datang ke pengajian dengan non ngadon nganjuk ngahutang baju pengajian teu beja ka salakina. Aya nu kitu? Ece ingat ece ngaji ka 1000 masjid, ece ngaji ka 1000 musola, make baju menang nganjuk TBB ka salaki haram ngaji lagi. Pangulikeun ku salaki bener. Tadi dia ngantak ece tata krama adab dinas bersuami datang ka salaki, assalamualaikum aa. Sing lemah lembut ai ngomong aya kahayang teh celepot heula leungeunna celepot heula tarangna. Kira-kira lamun salaki diogo ku ece dikabulkeun moal kahoyongna. Ulah ieu mah ari kahayang gede ditanyeun kopi ge hese. Assalamualaikum aa. Waalaikumsalam. Celepot leungeun celepot tarang ge diuk gempang kupat kepot saeutik hareupeun salaki. TTT di pengajian itu nawaran acuk batur nyaranak TTG hoyong kengeng henteu adab nu dipake. Salaki walaupun kumaha pasti ningali pamajikanna melas-melas make tata cara tata krama nu alus, yakin teu boga duit ge nyanak we heula engke urang bayaran dicicil ku aa. Ari ieu mah kumaha nyokot baju lung bayaran sia aduh ya Allah. Tapi akan ingat, jangan pernah memojokkan seorang istri karena istri salah adalah suaminya yang salah. Karena awewe mah dijieuna ge tina tulang rusuk anu beng. Tugas saha ngalempengkeunana? Urang. Akan sholat berjamaah, akan puasa Ramadan, akan tolab ilmu, salakina muka aurat kamanon, pamajikana muka aurat di mana-mana. Pamajikana sebeki ngomongkeun batur, pamajikana beki papasi anjing batur, mangka nu bakal dihisab akan nu bakal ripuh. Sabar. Memang AIDK rada pro ka ibu-ibu daripada ka bapak-bapak. Ibu kaulah manusia, bantuan aing atuh. Ibu kaulah manusia, mulia teh derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi bucereng deui. Eta pahalana gede awewe teh di mana reuneuh terus-terusan. Ngantak yakin ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ingat nu bakal
abus ke surga pertama itu adalah kaum wanita. Ingat, baginda Rasul dina hiji risalah diulingakeun pas muka cenah pantau gerbang surga. Ngantak akang inget, ulah pernah galak kanu jadi pamajikan, ulah sentak korongos kanu jadi pamajikan, arek jadi preman mah tuh di terminal lah di imah. Betul cak? Kira ulah betul-betul saya. Eta baginda Rasul tercerahkan mukakan pantau surga, tiba-tiba atau ayah si aja siap make mio nyiap. Rewas baginda. Be eta si kokom nyiap. Ari anjeun teh cenah orang mana? Orang warung cabok non teh. Oh, parung eta mimiti di ondang ajengan cenah ngaos di parung cabok asa kakarak ngadengi aing. Ti mimiti tika awal balik tika kiwari aya kampung nu ngaranna parung. Masya Allah teh di mana eta as bebunujulna. Mangka cenah baginda Rasul naros. Ari anjeun boga amaliah naon? Wahai pulana. Cek eta awewe, wahai ya Rasulullah, kami teh ditinggalkeun ku salaki kami maut, kami boga budak laleutik keneh, kami teu nikah deui, tapi kami usaha sataker kebek kanggo ngahirupan anak-anak kami. Jangan didik anak-anak kami supaya jadi ahli agama. Tah eta awewe nu pertama abus kasur. Aya di dieu. Aya teu boro-boro salaki kojor karak 40 poe ge bibir geus dilipen deui. Leres kitu. Be pan awe zaman ayeuna mah aya hareupeun salaki mah teu ciga kuntilanak. Ai mantuk ka pasar beli ciga tuan putri. Leres. Coba malam Jumat akang rutinan balik pengajian yasinan dengan harapan arek memburu Yahudi pembunuhan. Yahudi datang ke imah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kayaan usum hujan dari rinci. Nah baru pas jeblong pantau ai pamajikan di juru bari ngarumba ibu ukna ai salakina ngejak pajar kunti meureun kuntilanak. Omat ece, lamun ece hayang abus ka surga kuncina opat. Hiji ece puasa Ramadan, kadua ece salat fardu 5 waktu, katilu ece nutup aurat, kaopat ngabdi ka salaki sang ngabdina. Ceplos ece rek pipantau mana abus ka surgana. Ngan hese leres. Sholat osok sholat jam sabaraha sholat lohor. Kadang-kadang arek sholat lohor ece ngahujar heula ada capek di masjid adan Allahu akbar Allahu akbar nu main handphone nu ngudut da kagok ku udut teh ece anu ngistrika kagok ku ngistrika nu keur masak kagok ku masak padahal teu sadar lamun keur masak tiba-tiba dicabut nyawa ku Ajrail adan geus datang can salat lohor mangka suul khotimah mautna. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Saknya-nyana salat teh geus ditentukeun dina waktu-waktuna. Duhur jam 12 lewat saparapat, asar jam 3 lewat 30 menit, maghrib jam genep lewat 24 menit, isya jam setengah 8, subuh jam setengah 5. Ulah digeser-geser, duhur jadi jam 3, asar jadi setengah genep, maghrib mah tepat, isya baru jam 10 da kagok ku Persib Bandung. Sok aya nu kitu asa. Urang pan teu sadar bahwa kewajiban urang ti Gusti Allah ngalaksanakeun parentah salat ieu menang perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi jamaah rahimakumullah. Baginda Rasul memeh menang parentah salat 5 waktu, mangka cenah baginda teh diberangkatkeun ku Gusti Allah, ditaekeun kana barkun saberes dibelek cenah dadana dibersihan tina rereged dunyana. Mangka pas naik kana barkun baginda Rasul lungsur di 5 tempat anu geus ditentukeun ku Gusti Allah. Berangkat pertama di Masjidil Haram, ngajol eta barkun eureun pertama di negeri Thayyibah anu
ayeuna dingaranan Madinatul Munawwarah. Ngatak baginda Rasul anjeunna hijrah ti Mekah ka Madinah lain berarti hijrah kabawa ku cai lencang, tapi geus aya petunjuk keur waktu Isra wal Mi'raj. Ungjil pasoli ya Rasulullah, cek malaikat Jibril turun terus laksanakeun salat 2 rakaat ya Rasulullah. Cek baginda Rasul di mana ieu teh Jibril? Ieu teh di Thayyibah. Ka dieu pisan anjeun bakal ngalaksanakeun hijrah. Naik di kana barkun baginda Rasul cenah terus turun di tempat anu kadua nyatana di negeri Madian. Baginda Rasul naros, wahai Jibril, naha kaula tita eureun di negeri Madian, sebab di negeri ieu pernah aya tangkal kai anu jadi sasandaran Kanjeng Nabi Musa waktu diudag-udag ku tentara Fir'aun. Naik dari kana barkun terus cenah ungjil pasoli ya Rasulullah turun di tempat anu katilu di mana di Gunung Tursina. Naros deui ya Jibril kunaon make turun di Gunung Tursina? Cek malaikat Jibril ya Rasulullah di gunung ieu Kanjeng Nabi Musa alaihissalam pernah ngajak dialog ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beres dirinya naik di kana barkun ngajol deui cenah eta barkun, sakali ajolan barkun mangka satungtung deuleu eta jauh lengkah kakina barkun. Opat tempat anu dituju nyatana di Bethlehem atawa Baitul Lahmi. Mangka baginda Rasul naros ya Jibril kunaon abdi titah turun di Baitul Lahmi? Cek malaikat Jibril ya Rasulullah di tempat ieu dilahirkeunana Nabi Isa ibni Maryam. Beres dirinya naik di cenah kana barkun turun di tempat anu terakhir nyatana di Masjidil Aqsa. Beres di Masjidil Aqsa baginda Rasul cenah terus jaten imam anu jadi makmumna sadayana ruh para nabi, ruh para rasul jeung para malaikatna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tina perjalanan Isra aya hikmah anu biasa dicanda. Naon hikmah nu kahiji? Baginda Rasul ditinggalikeun ku Gusti Allah kajantenan anu maha dahsyat luar biasa. Kahiji baginda Rasul ningali sagolongan kaum anu manehna melak harita panen isukan, beres panen bijil deui buahna, dipanen deui bijil deui, dipanen deui sampai 70 kali panen sakali melakna. Baginda Rasul naros ya Jibril, ieu teh orang mana? Ieu teh saha? Cek malaikat Jibril, ieu teh orang parung cabok umat anjeun di akhir zaman. Nah bisa panen terus-terusan. Cek malaikat Jibril, eta umat anjeun nu ngalaksanakeun, nu resep ngalaksanakeun jihad fisabilillah. Ngan ulah salah ngamaknaan jihadna. Jihad ayeuna mah lain mamawa bedog indit ka Palestina lain teu usum. Lain ngaboman batu-batu non dulur-dulur urang walaupun beda agama lain kumaha jihad urang sesuai jeung hadis baginda Rasul man kharaja fi talabil ilmi fa huwa jihadun bisabi sing saha jalma nu talab ilmu mangka manehna keur aya dina jalan jihad fisabilillah. Ngalawan tunduh jihad, ngalawan wegah jihad, ngalawan keur kapusing jihad, keur mapusing kita ngadengekeun ngaji eta jihadna urang sadaya. Jamaah rahimakumullah, eta berita bungahna terus baginda Rasul ditinggalikeun segolongan kaum anu cenah diguntingan letahna, ngaguntingan letahna sorangan. Baginda Rasul nangis naros ka malaikat Jibril, ya Jibril ari ieu golongan saha? Ieu ge sarua umat anjeun orang parung cabok keneh. Jadi orang parung cabok teh teu iman kabeh. Aya anu jihad fisabilillah, aya anu diguntingan letahna ku sorangan. Naros kunaon dosana ieu ya Jibril? Ieu teh orang parung cabok nu sok ngagunakeun lisana kanggo humajatil lumajah.
jangan ngomongkeun batur bari jeung nyecelek karena kagorengan batur. Nah, hati-hati ayeuna usum politik tadi terus dihimbau we nya. Der urang ngagogoreng ka Anies, der urang ngagogoreng Prabowo, der urang ngagogoreng Ganjar. Memang akang jeung ece wauh ka Prabowo, Anies jeung Ganjar. Henteu pan. Santaikeun politik mah. Jadi masyarakat manu dagang sing tertib dagang, anu tani sing tertib tani, engke di mana-mana rek nyoblos gunakeun hati nurani, bila perlu salat hajat heula nyuhunkeun ka Gusti Allah, salat istikharah heula, mana nu terbaik tong kapangaruh ku duit 50 jeung 100.000. Sebab naon kadang-kadang nu nyogok itu lain pibenereun. Tuturkeun hati nurani urang sadayana, tapi ulah jadi kagorengan jeung tatangga, ulah silih omongkeun we imah itu mah ngadukung 02, ieu 01, itu 03, dikakeun jalan ge malipir saking ku beda dukungan. Montong ulah ngomongkeun pamimpin, ulah ngantak urang dina momen ayeuna agama jeung politik teu bisa dipisahkeun. Para kiai, para ustad wajib menyampaikan, jadilah masyarakat yang pintar dan pandai dina nentukeun pilihan, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Betul? Terus mantapkeun aku paribasa, akang lamun dibere duit cokot tong cokot, coblos tong nya kumaha akang we jeung ece, coblos mangga teu dicoblos mang. Da meureun batur mah soda ngan sodako ge biasana kan sok dihitung-hitung jeung suara. Nah betul, rugi batur mere duit teu mungkin dicob. Ngan inget ece akang lamun di dieu punten, lamun orang dia aya nu alus bakal jadi calon pamimpin daripada nu hese-hese. Lamun alus cek akang dawing mah teu wauh kakarak pangina penting ayeuna. Mun alus tibatan nyoblos nu teu wauh mending keneh anu wauh. Minimal rek mentajang muludan deket, minimal mentajang rajaban deket. Sebab nu jauh mah pas disamperkeun ka imahna ge nyum. Betul. Tak kitu eta mah. Ngan uing mah punten, uing mah ustad tanpa partai tapi ai kompanye mah osok. Ngan terus terang ai partai mah beda jeung calon tadi, tapi ka calon tadi resep. Sebab naon? Nggo silsilah apaleun imah uing oge, uing apal ka anjeunna ngantak didoakeun tong melang ngaran-ngaran calon nu datang kana rajaban muludan, asal niatna ulah semata-mata mencari suara, tapi niat tolab ilmu tur silaturahmi. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikatil murdibin. Di saat-saat anjeun ngadoa ka Gusti Allah fastajaba lakum, mangka bakal diijabah ku Gusti Allah. Kumaha cara ngaijabahna Gusti Allah? Anni mumiddukum, mangka Gusti Allah bakal ngalungsurkeun cenah bala bantuanana bi alfin minal malaikatil murdibin, kalaya nurunkeun malaikat anu berbondong-bondong jang maturan doa urang. Entak lamun aya calon kades, calon pejabat, calon dewan datang we ka tiap rajaban muludan tapi niatan tolak ilmu jeung silaturahim. Urusan engke jadi henteuna wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kodo jeung qadar khair nu alus, sari nu goreng kabeh oge ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan urang mah wajib ngadoa selaku jamaah ngaran-ngaran sahawai nu bakal pimaslahateun jang Islam, pimaslahateun jang umat, pimaslahateun jang ieu kampung. Mudah-mudahan sing diijabah, amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah, beres cenah diisrokeun baginda Rasul, teras eta baginda Rasul dimirajkeun ku Gusti Allah. Isra mah diperjalankeun, Mi'raj mah diangkatkeun teh maksudna ditaekeun ka luhur. Ngantak as-sholatu mi'rajul mukminin, sing sasaha jelema anu salat mangka salat teh naekna kaimanan jelema nu mukmin. Berarti menurutkeun hadis nu nembe saha nu salat iman, saha anu teu salat teu iman. Tapi cek usul fikih lamun aya jelema cenah salatna belang gentong alus,
cek nu belang bentong aing alus aya gitu alus tibatan hanteu Respon di mana? jadi nu belang bentong alus Ustaz alus tibatan hanteu dengan harapan manehna salat maghrib henteu salat isya manehna teu salat subuh salat lohor alhamdulillah keneh ngan mudah-mudahan maotna beres salat maghrib ngan cilakana lamun maghrib na salat isya nante dipunut nyawa jam 1 peuting berarti maot dina kayan suul tinggal jadi pilihan hirup mah adalah pilihan betul tidak lamun urang hayang alusnya tuturkeun parentah ti Gusti lamun urang tungtungna hayang gorengnya mah ngabangkang ka Gusti Allah ngan simkuring mah ngahimbau ka jamaah wa tawassabil haq wa tawassabis shab simkuring mangan boga kewajiban nasihat menasehati dina jalan ka beneran jeung nasihat menasehati dina jalan ka sobaran jamaah ku ayana bulan Rajab ieu teh ulang tahun salat mangga nu kudu diutamakeun perkara salat Sahrul Rajab sahrullah aya bulan Rajab teh bulanna Gusti Allah mangka aya opat amalan dina bulan Rajab anu wajib dilaksanakeun ku urang kahiji seueurkeun aosan istighfar Rabbik firli warhamni watub alayya sakali deui Rabbik firli warhamni watub alayya coba sasarengan jeung bapak-bapana sadayana minimal isukan henteu ge penting ieu urang maca istighfar eta nu kadua naon amalan di bulan Rajab Allahumma barik lana fi rajaban wa baligna wa hasil maqasidana Allahumma fi rajaban wa baligna ramadana waghfir lana dunubana hiji baca istighfar Rabbik firli warhamni watub kaduana seueurkeun doa bulan Rajab katiluna naon cenah amalan di bulan Rajab aoskeun minimal sapoe sakali sayyidul istighfar tiasa halo tiasa teh sayyidul istighfar bisa dengan astagfirullahaladzim sahabiya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa wadika mastatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alaya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta mudah-mudahan jamaah di dieu wengi ieu mesti kagolongkeun tos maoskeun sayyidul istighfar ya Allah ya Rabbal ngan mun tiasa angkat ka toko kitab meser 5.000 bukuna nah jeung entio ge mahal entio 5.000 sayyidul istighfar jeung kumpulan istighfar baca buka bukuna aoskeun sadinten sakali sing saha saja manu maca sayyidul istighfar sapoe minimal sakali tanina bakal jembar dagangna bakal laris bisnisna bakal lancar tur moal pernah dibere miskin ku Gusti Allah Kantak ece perbaikilah salatmu cek baginda Rasul mangka Gusti Allah akan memperbaiki rezekimu urang kumaha urang rezeki hayang lancar ai ngalamun beuki ai ibadah henteu
Sangkilang cek dina suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saban-saban jelema ibadah mangka eta jelema teh minta tulung ka Gusti Allah. Jadi eueuh judul iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Eueuh judul urang minta tulung we hantem tetep kudu di awalan kuna wudu alias ibadah Jamaah rahimakumullah. Amalan terakhir di bulan Rajab tahkin Jumat ayeuna. Ayeuna kan dinten Minggonnya. Lumpat karena Jumat punten ka imam mungkin nu jadi khatib. Bila mana beres khutbah pertama pansok calik memeh khutbah kedua pasihan jeda rada lami wiridkeun ku jamaah pameget di masjid Ahmadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Ahmadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Ahmadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Ahmadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah. Sabaraha uihan 35 uihan. Ahmadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Ahmadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah. Wayahna engke khotib bere waktu jeda rada lami tina khutbah kahiji are kana khutbah kadua. Kanggo kaum ibu-ibu kumaha? Di mana kadangu adan di masjid, di mana kadangu khutbah khotib di masjid, atau upami teu kadangu khotib eta khutbah, mangka samemeh salat lohor ece bacakeun Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 uihan. Saha jalma dina taun eta macakeun Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah dijamin uing geus ngarasakeun bakal dipaparinan kamudahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Tiap-tiap urang sadaya boga masalah pangabutuh kasusah mangka Gusti Allah bakal mere jalan keluar insyaallah. Jadi opat amalan bulan Rajab teh hiji naon tadi? Istighfar. Naon istighfarna? Rabbik warhamni. Nah, kaduana doa Rajab. Naon doa Rajab teh? Allahumma bima wakina rek nyatu eta mah. Allahumma Rajaban wa baligna wa hasil amalan nu katilu Saidul is biasa melihat bukuna da diapalkeun sepenting ayeuna hese aki-aki jeung ini mah belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu keletiket bagai melukis di atas batu hese tanggo belajar geus nini bagai melukis di atas air. Kumaha ngalukis di luhur cai? Leungit alias poho. Da yakin sok saha nu apal sedul istighfar anu ngadadak kecuali geus apal ti kamarina. Sebab naon panjang meser we bukuna ngawitan dinten enjing bacakeun Saidul Is amalan nu kaopat. Naon tadi? Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasul. Minimal beres Rajaban aya bekal dina bulan Rajab panyesaan ieu urang sadaya bisa ngamalkeun opat amalan anu nembe. Naik cenah ka langit anu kahiji baginda Rasul papendak jeung Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Naik ka langit anu kadua baginda Rasul papendak jeung Kanjeng Nabi Isa kalih Nabi Yahya alaihissalam. Naik ka langit anu katilu dina kitab Baina Madu ningakeun bahwa baginda Rasul papendak jeung Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ka langit anu kaopat papendak jeung Kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Di langit nu kalima papendak jeung Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Di langit tu kagenep papendak jeung Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Terakhir di langit katujuh papendak jeung kakek buyutna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi. Wahai cucuku Muhammad yang soleh,
Aku ijazahkan amalan kepada engkau untuk engkau berikan kepada umatmu, di mana umatmu membaca amalan tersebut. Satu amalan seperti menanam satu pohon di atas surga. Amalan naon? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu la ilaha il. Mangka ku orang NU sok dijadikan zikir ba'da sholat. Ngantak umat beres sholat ulah assalamualaikum, assalamualaikum, keceng tekenge. Mun imam maca istighfar turutan istighfar, cek imam ilah ya Rabbi anta maulana ya Allah subhanallah, bacakan subhanallah. Dan mualami mual nyampe 5 menit beres subhanallah alhamdulillah, beres alhamdulillah Allahu. Mun maghrib sok ditambahan ku kalimat zikir kalimat thayyibah la ilaha wiridan. Cek para kiai mangaherian santrina mantara kawir dan bada solat ila kirdun sing saha jalma tarawiri dan bada solat mangka solat tadi ibaratkeun solat mon gitu. Tapi lamun cek manhabatur cek orang Persis, Muhammadiyah, Wahabi, mulai itu naon da wiridan mah teu wajib bener henteu. Ngan wajiban mana wiridan yang nyawa HP. Nah atuh sok aya beres salat langsung gak pernah HP geuning tadi disebutkeun bid'ah. Nah ai wiridan inget-inget ka Gusti Allah jadi bid'ah, betul tidak? Nya alus kene beres salat wiridan tibatan beres salat terus ngobrol terus. Alus kene beres salat langsung sasalaman, tibatan beres salat langsung WA-an. Betul tidak? Kan urang mah tradisi NU beres teu wiridan, beres wiridan terus sasa minimal nu boga salah boga dosa jeung tatangga silih bebaskeun dina waktu ba'da sholat. Beres cenah papenak jeung Kanjeng Nabi Ibrahim terus lebet kana surga, terus ningali aya hiji tanggal anu ageng anu disebut Sidratul Muntaha. Dina tanggal Sidratul Muntaha mangka cenah eta Sidratul Muntaha teh diibaratkeun ku baginda Rasul seperti tangkal beringin. Tuh Golkar deui lain beringin Golkar imah beringinna surga. Seperti tangkal beringin naon? Tangkalna hiji daunna mang miliar-miliar. Dina tiap daun aya tulisan ngaran Kokom, Pepen, Abbas, Nanang, Ajab. Wah kabeh aya di dinya. Di mana daun eta coplok mangka pegak nyawana eta manusia. Ngantak tong agul moal mungkin orang Parung Cabok maot sa RT kamari di Sekarwangi tingali turun taneuh gulusur sabaraha imah 12 imah karingkep kabeh. Da Gusti Allah mah teh hese tempo Aceh ku cai laut sa Aceh seep Aceh kota baraha ribu nyawa anu melayang. Ternyata hayang main hanjal mama Gusti Allah mah gampangeun da eta makhlukna keneh kumaha poteskeun dahan Sidratul Muntaha sabaraha nyawa anu bakal maut. Antak urang mah ece akan makhluk lemah, urang mah bodoh, urang mah teu aya katiasa. Lamun gaduh acis mah teu bisa nulungan, mun gaduh ilmu teu bisa nulungan, lamun urang gaduh pangkat teu bisa nulungan. Di mana sakaratul maut datang ngan saukur amal ibadah anu bakal nulungan urang sadaya. Ngantak ece resep jeung akang kana dunia mangga udah dunia seperti rek hirup 1000 tahun. Tapi ingat ulang kudu ibadah lir ibarat urang bakal maut isukan. Simkuring nuju Jumat ka sabaraha pernah pas naik bade ngahotiban tiba-tiba dongkap liur depan begadang wae akang. Wengi tadi beres tabu 1 dongkap ka bumi 1/2. Tadi enjing ngaos deui di Cikidang, ayeuna ngaos ke di Muliring terus kurang bobo, ari dahar ti peuting wae. Kos model ayeuna pasti beres ngaji teh dahar. Aya suka. Lamun teu dahar dawing mah jarang dahar ti peuting, maksudna aya dahar di dieu mah sapiring aya dibekelkeun masuk jadi genep siki. Jamaah rahimakumullah. Urang mah makhluk lemah inget akan
nganta akang rek dagang semangat mangga, akang rek tani mangga, akang rek bisnis segae, rek jadi pejabat segae, ngan omat ulah pernah ninggalkeun parentah Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bimbil qulubi wa dawaiha wa wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ulah hilal tiap dinten sholawatan. Jelema nu sholawatan mah yakin barokah hirupna. Jadi kiai bakal jadi kiai anu beunghar, nu dagang bakal jadi pedagang nu beunghar, tani nu beunghar, jadi guru nu beunghar. Eta jelema anu geus nancep sholawat dina hatena. Gampang ya yang beunghar mah nggak penting bacakeun sholawat nariah 4444. Dan eta nu jadi masalahna boga ai beunghar hayang molor beuki dari puatu sok jadi panyirikan uing di lembur punten lima punten uing teh 2015 boga motor bebek balik di pasantren di Sumedang masa teh sakedap 14 tahun kapungkur balik ke lembur teu boga nanaon cek dina jangka waktu 7 tahun boga mobil loba boga imah loba kebon loba alhamdulillah nanya jamaah teh da sirik beureun kiai mah gawena teu puguh aya harta loba di dinya ece mah jeung akang ti beurang gawena dewek beti peuting ban gawena akang jeung ece berang lebok dewek kan puasa jeung puasa we hayu entak lamun hayang beunghar aya jamaah nu datang kan Kang Ustad jenengan punten abdi teh salat mah salat duha, salat tahajud di absen mun hitungan jeung Gusti Allah oge. Abdi teh sedekah, abdi teh wiridan, tapi nahannya abdi teh ngan geringan wae. Tadi teh mun beres salat teh kudu sidkul ka haul. Sod lamna lain kolbi jadi jelema anu geus salat mah kudu dibere tenang hatena jeung bakal ditenangkeun hatena ku Gusti Allah. Kadatangan sifat taskunu alias tentram jelema nu sok salat. Nantak lamun akang jeung ece hayang bener salatna tenang hirupna kumaha jelema tenang teh percayakeun kabeh ka Gusti Allah. Waktuna urang aya nu minta sumbangannya sumbang, waktuna aya muludan sumbang, waktuna aya rajaban sumbang, sabogana duit bikeun kunaon ustad pan beuneuran perlu jang biaya sakola wa yarjuku min haitsu la yahtasib. Ingat la yu'minuna ahadukum cek bagina Rasul teu kaabuskeun iman di antara anjeun kabeh hatta akuna haba ilaihi sehingga rasa cinta anjeun ka kami bisa ngelehkeun cinta mi walidihi ka indung bapa anjeun wa walidihi ka anak incu anjeun wa nasi ajmain jeung ka manusia salam dunia. Pertanyaanana mun akang diondang ku camat jeung bupati tepat cek bupati jeung cek camat Bapak Ustad diantos jam 10 kira-kira rek datang jam 11 atau setengah 10 kira-kira rek ditelatkeun arek samemehan geus datang eta teh diondang ku bupati jeung camat nah aku Gusti Allah diondang Allahu Akbar geus beres adan encan datang keneh wae nemonan eta undangan ti Gusti Allah. Jadi nu salah mah lain pangeran tapi urang anu sok salah dina kahirupan. Coba biasakeun memeh adan panggilan ti Gusti Allah urang geus wudu abus ka masjid salat sunat tahiyatul masjid beres adan salat sunat qobliyah beres salat mangka salat sunat ba'diyah insyaallah moal hesir da urang mah pan sakadaek teh ibadah. Jadi salat sod sidkul kaul lam lain kolbi terakhir tak jelema anu salat kudu ngalaksanakeun tarkul maksiat. Naon aya tarkul maksiat teh? Ngajauhan perkara maksiat. Mun aya judi ulah ngalaksanakeun jud ulah ngalaksanakeun jin ulah ngabohongan
ulah nipu bat, ulah ngomongkeun bat, ulah galak ka pamajik. Khairukum li ahlihi, cek baginda Rasul, hei kaum lalaki pang halus-halusna di antara ajeun kabeh, wa ana khairukum li ahli, nyatana contona kaula alus kanu jadi anak jeung pamajikan. Jadi lamun jadi pamegat hayang disebutkan umatna baginda, hayang disebutkan hamba na Gusti Allah, mangka kudu bager kanu jadi anak jeung pamajikanan. Beres di Sidratul Muntaha baginda Rasul cenah ka arasna Gusti Allah menang parentah salat 50 waktu, tawar menawar baginda Rasul bolak-balik antara arasna Gusti Allah jeung langit kagenep anu dicicingan ku Kanjeng Nabi Musa, salapan kali uihan, sakali nawar 5 kali waktu salat dikurangan, tidak 50 jadi 5 kali waktu salat. Beres menang parintah 5 kali waktu lohor, asar, maghrib, isya, subuh, lungsur dari ke alam dunia, diwawarkan ku baginda Rasul ke para sahabat jeung ka umatna, wahai kaumku, aku sudah mendapatkan perintah sholat dari Gusti Allah sebanyak 5 waktu. Bagaimana tanggapan kaumna? Umatna waktu harita terbagi 3. Hiji, golongan umat anu iman nyatana dipimpin ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kedua, golongan jelma nu ragu-ragu, kadang percaya kadang henteu. Katiluna, golongan jalma anu langsung murtad musnon teu mengakui karena perjalanan Isra Mi'raj na baginda Rasul ngantak di ka zaman ayeuna ge 3 golongan teh teu pernah leungit, anu taat salat 5 waktu aya, nu belang bentong mah abus kana ragu-ragu, mun keur salat yakin, keur teu salat henteu yakin, salat teu yakin, teu salat henteu ya. Aya di golongan anu tara salat pisan, eta mah golongan ti kapungkurna anu nolak kana risalah Isra Mi'raj. Ustad, ambek tong ka jelema anu sok salat belang bentong entong. Ambek tong ka jelema anu tara salat entong. Moal aya tugas kiai jeung ustad lamun warga Parung Cabok soleh kabeh. Nanti puing ditanya ku jamaah, kiai kunaon kiai tara nyarekan jelema anu tara salat tuh dipelajikeun bae. Pandewek dijen ku Gusti Allah jadi kiai jadi ustad teh jangelingan sasama. Lamun sasama geus eling kabeh gawena ustad naon. Lamun sasama pinter tahlil kabeh, pinter marhaba kabeh, bisa mencit kurban kabeh, bisa ngawarodonan mayit kabeh, ustad rek nyaputi mana? Betul tidak? Leres. Jadi lamun aya jelema anu tara salat cukup doakeun, mun aya nu belang bentong cukup doakeun, ulah dimusuhan sebab mungkin urang nu ahli ibadah suatu saat jadi henteu ahli ibadah, jelema nu tara ibadah suatu saat menang hidayah bakal leuwih ibadah natibatan urang. Sebab naon? Sadayana Gusti Allah anu gaduh peranan ngatur hirup urang sadaya. Kumaha risalah ulama Barseso? Ulama Barseso hiji ulama nu agung, gaduh muridna ribuan, lamun rek ngajar ngaji di gupayan awan, mangga ngajar ngaji di luhureun awan, tapi kacaletot ku kaagungan hatena, ku ka naon? Muncul kurang mah adiguna kulantaran loba ilmu, mangka disoledatkeun saeutik cenah diuji ku Gusti Allah. Eta hiji ulama pupusna dina kaayaan suul khotimah. Tapi aya deui hiji jelema nu geus ngabunuh, merkosa, tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkeun tali sapatu. Alah, ceu makanan rok wae. Eta cenah manehna geus ngabunuh salapan-salapan, datang ke pendeta, wah aya pendeta, abdi hayang tobat. Cek pendeta, maneh moal bisa tobat, maneh moal dihampura ku Gusti Allah, mangka kapalang dipaehan eta pendeta cenah eta jalma jadi 100. Mangka datang ka hiji kiai, kiai abdi hoyong tobat, mangga datang ka pasantren kaula. Cek eta kiai, mangka eta cenah si pameget anu geus ngabunuh 100 teh wawartos ka bojona, mama abdi bade tobat arek tolab ilmu ka pasantren ngan hanya kal di perjalanan eta jelema gering terus dimaot
dimaotkeun ku Gusti Allah sehingga malaikat Malik jeung malaikat Ridwan pagunjing-gunjing parbut cenah kana jasad eta jalma kana ruh eta jalma mangka cek Gusti Allah hei Malik hei Ridwan ukur jarakna ku anjeun lamun eta jalma geus deukeut ka pasantren hakna surga lamun eta jalma deukeut keneh ka imahna hakna neraka santos diukur eta jalma geus caket ka pasantren mangka encan ngaji nage encan tolak ilmu nage karak indit bijil ti imahna geus rek tobat maut mangka abus ka surga tuh ngantak ulah memponis ka jelema nu jarang ibadah urang meresep we nu tara ngaji warga urang ece nu sok ngaji ulah balik ngaji temponya si eta mah buuk beureum ciga ganggarangan atuh jang naon ngaji aya lambaina ngomongkeun tetangga mah gitu ya jamaah rahimakumullah. Jadi titip simkuring dina bulan Rajab emut sahrul Rajab sahrullah bulan Rajab bulan Gusti seukeurkeun istighfar ka Gusti wa sahru Sa'ban sahri cek baginda Rasul bulan Sa'ban tah nu saminggu deui bulan kami berarti dina bulan Sa'ban seukeurkeun maos sholawat wa sahru Ramadan sahru umati bulan Ramadan teh bulana umat kami naon dina Rajab urang maca istighfar dina Sa'ban maca shalawat dina Ramadan menang hampura dosa ti Gusti Allah ditutup umayar zakat fitrah mangka urang sadaya bakal kembali deui kana kesucian kembali kana fitrah urang masing-masing amin ya Allah ya Rabbal dubina sakit teu simkuring ayeuna tos tabu 12 kirang 5 simkuring ngadoakeun mudah-mudahan jamaah ulah beres Rajaban penting ayeuna isukan masjid kosong nu salat subuh urang berarti munafik hirupna ongkoh memeriahkeun peringatan lahirna salat tapi teu ngalaksanakeun salat subuh mangga beres tina ieu acara doa terbaik disimkuring kamu jamaah Parung Cabok mudah-mudahan ibu-ibu kalih bapak-bapak nu gaduh panyawat sing disehatkeun nu gaduh kahoyong sing diijabah nu damel sing diangkat dina harkat derajat nu pangluhur-luhurna nu bisnis sing dihasilkeun nu dagang sing dilariskeun nu tani sing dijembarkeun amin ya Allah ya Rabbal billahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.